Sya, pengen kamar deh, geus beres pecan. Geus lah, urang pan pinter. Ah, song ame sih mana? Coba aing lihat lah. Ya, nama teu pecanten. Wih, beres semua. Aing catat salahnya. Heeh. Beres. Enggak sih. Bawa saruakan atuh jeung urang. Iya, iya. Mana yakin jawabannya ke situ? Yakin lah. Emangnya salah? Nah, sih mana? Mingguan wae. Lah, erupan yang TPR di urang. Jangan jawaban oge, sadayana jawaban urang. Lu kurang sarankan ya. Mau nyontek PRT, sing bener gerak. Emang Ulah kenapa? kamanehna. Urang kenapa? Salah kabeh dong. Weh, anyar deui ieu teh. Kamari pan karak meuli. Nah, tuh aya nu anyar deui. Da, maneh teh geus sabaraha lami sih rerencan jeung kuring. Nya loban kuring teh hobi ngoreksi make up anu sae. Euleun, loba duit mah beda. Deui kuring ningali. Sok atuh tinggal we. Atuh pan ieu mah nu urang hayang titih heula. Ah maneh mah mangkana tuh. Lamun aya make up anyar teh maneh geura dibeli. Engke kaduluan sia. Arek ka mana sih ieu teh dandan sagala? Arek jalan atuh. Pan manehna karep boga gebetan. Heuh teu. Nya heeh atuh keur naon kuring? Ah, maneh mah entah adil teu carios ka urang. Saha sih gebetan baru maneh? Eta si Heru. Oh, si Heru anu tajir teh. Asik kan. Lamun janten ulah hilap. Terakhirnya. Heeh atuh we, tarakhir mah gampil. Bentar kan nah ini. Tahu sih urang teh bimo, maneh teh kok. Aya mah ya Elsa, kurang tuluy jeung kodrat we. Maneh sareng Elisa anu ngerjakeun tugasna. Kurang sareng kita jeung Arkana anu ngumpulkeun. Heeh. Ih, itu atuh. Itu pasti kelompok. Kurang itu Elsa aja. Nah, kita kudu pintar, oh si Elsa. Nah, maneh jeung wae Elisa. Kurang, iya salahnya. Bye-bye. Oh, heeh. Mamah urang teh keur sibuk jadi dokter kulit, amun si papa keur sibuk jadi pengusaha. Makanya kuring teh sok dijadikan bahan percobaan mama pikeun produk kecantikan baruna. Makanya kulit urang teh mulus kieu, soalna urang teh diurus pisan sama si mama. Ari kamu Heru keur sibuk naon wae? Heru, kunaon ngeliat ka ditu wae? Ya, kira tadi aya temen abdi di seberang eta. Saha? Oh iya, tadi aja nanya naon? Maneh teh keur sibuk naon? Oh, teu loba sih. Cuma ngabantu orang tua abdi ngajalankeun bisnisna. Lumayan sih untungna. Oh nya, minggu payun ge orang tua abdi ngajanji mau ngabere mobil anyar ke abdi. Wah, lu satu. Nya abdi usahakeun jalan-jalan selanjutnya bareng anjeun. Abdi geus make mobil anyarnya. Yes. Nembak lah, nangguan Andi. Hah? Emang gampang nembak teh? Lain gitu. Sakira nama usaha heula. Ah, maneh mah enggak baju unggul. Maneh ge jomblo. Kieu oge kuring boga inceran. Gelo salah. Aya we boga nama.
Mane oge teu mere nyaho, saha nu mane resepan. Ih, mana mah gitu. Nembak tuh. Urang kayak nggak di HP deui ah. Masa HP teh nu anyar sekalian. Ulah mesen anu murah. Tah anyar kamari maneh beli HP eta kunaon hoyong ganti deui. Ya sudah barang ternyata iya HP yang tren kacidal. Ya orang hayang. Tetela goreng. Yang geus lah orang jadina hayang ganti HP deui. Nih. Maneh jeung si Heru geus jauh mana? Cenah si Heru ngajakan maneh ulin make mobil anyar. Nya heueuh, ayeuna teh kuring jeung Heru arek ulin make mobilna anu anyar, makana urang kuring teh dangdan. Maneh henteu ulin ge dangdan wae. Siga nyaho kuring wae. Geus menang naon wae ti si Heru. Ulah eleh jeung ka Bogor urang atuh. Kemari mana beda sepatu. Nya atuh sabar, siga nu teh nyaho wae. Da ayeuna teh kan kuring anyar diajak jalan jeung mobil anyar, isukan kuring hoyong neangan tas. Kan kuring geus bosen jeung tasnya. Uring pitayunnya. Ih, duluan atuh. Arek ka mana sia? Arek oes. Ih, duluan. Yuk. Kuring geus nungguan maneh di tadi. Tungguan kuring. Gita maneh rek ka mana deui? Kuring rek les, pan tadi geus di bejaan. Maneh rek ka mana? Ya, ayalah pokoknya mah. Kemana? Maneh pan teu les. Ya, rek ulin. Ulin. Kolot maneh prek. Teu jeung kolot urang sih. Sorangan. Yang- Kan maneh sok embungan ulin sorangan. Yang tuh sorangan-sorangan pisan, ayalah. Ih, cie. Jeung saha? Di bejaan atuh. Henteu. Di bejaan atuh ih. Henteu, kewe lah. Dadah. Dadah. Ru, nuhunnya kamari tasna. Oh, nya santai we. Namun anjeun butuh nanaon, ngomong we ka abdi. Oke. Ieu sigana parkirna pisan teh. Tumben jajarmi sinarian pisan datangna. Pisanage sukieu masih sepi. Heeh nya. Terus kumaha lamun penuh kieu? Nya anjeun turun di payun we, abdi nyari parkir heula. Ya udah atuh. Tapi Her, tong tebih-tebihnya inget ieu teh mobil anu anyar, tong sampai lecet. Heeh, santai we. Terus atuh. Orang turun di dieu we atunya. Ya. Nih, engke balik bareng ya. Oke. Ti heula nya Heru. Ya. Hati. Bye bye. Teh ka mana wae si kuring neangan teh aya wae. Hampuntennya abdi lagi aya janji soalna. Jadi teu bisa nemenin anjeun sekar ayeuna. Maneh mah janji-janji wae waktu keur kuring teh iraha. Hampuntennya soalna abdi beneran aya janji. Engke
poe lain abdi ajak jalan anjeun deh. Benernya. Nya. Tapi larian, kuring hoyong neangan sesuatu. Ayo nama temenin kuring ke kantin heula yuk. Duh, hampunan banget nya. Abdi beneran aya janji. Hampunan ya. Anjeun sendiri heula. Ah, Heru, mana teh kumaha sih? Sa, mana hayang beli naon? Kuring hayang beli. Abdi hayang batagor, nanya pakai somai ya hiji. Mana teh hayang batagor atau somai? Ini batagor pakai somai. Lieur kuring. Ih, geus pokona meserkan abdi batagor. Ngomong kasih mamangna, isian somai ya hiji. Ah, serah mana dah. Ih, Hampunan maneh teh nu kamari sengaja kuring tubruknya. aya naon? Tenang naon sih. Abdi hoyong minta maaf abdi ke anjeun. Kayak nu lecet kan? Oh gitu, kena naon? Rada urut cakeng we. Kawirahana wasta maneh saha? Oh, kurang Elsa, maneh? Heru. Udah heula nya. Abdi balik heula ke kelas. Heeh. Wah, saha eta sa? Kasepisan? Eta Heru, tiasa we ah. Heru na Aini. Kirang terangnya, jukutna heeh dah. Kamari di parkiran, anjeunna nubruk abdi. Margi tadi teu hapunten. Oh gitu. Tapi maneh kudu ngati-ngati jeung Heru. Cek babatur mah Heru teh playboy. Tapi maneh tajir sih. Anjeun teu kedah kaenean da. Anjeunna kamari teu hapunten. Elsa. Ulah pundung sia. Kata berkuring memang. Loh, kunaon? Tadi pan abdi esena somai sareng batagor hiji. Nah, jantenna batagor sareng somainya hiji. Sarua keneh aya batagorna. Aduh Elisa. Aduh. Keur kuring dah. Tuh abdi aranga gitu atuh. Nunggu Aini. Enggak kok, tenunggu ini. Jebutnya Anjina geus langsung, soalnya hayang kerja bareng sareng rencanganana. Oh, enggak kok. Kuring tenunggu ini. Kuring nungguan maneh. Oh, aya naon? Kuring hoyong balik bareng maneh. Hitung-hitungan manengkat dengan permintaan maaf atas kejadian waktu eta. Oh, gitu. Oh iya, abdi baik sorangan sih. Oh, tapi kuring hoyong balik bareng maneh. Oke, sekedapnya. Oh iya. Orang bantu kaswa. Iya. Naik sa. Stop bro, di dia imah kuring. Oh, oke. Nuhun ya, geus antar kuring langsung. Oh nya sami-sami minang kawe tanda maaf abdi ka anjeun. Nuhun kuring turun ya. Minangka imah anjeun bagus oke. Oh, ini bapak kuring ngedesain. Oh, bapak kuring hebat oke nya bisa ngedesain imah sendiri. Nuhun, jalan turun ya. Ay, Islami. Ih, tadi teh kuring geus belanja acut anu anyar.
Tadi teh kuring belajar sareng rencangan kuring. Tadi teh kuring beli acuk anu kuring pingin tilami. Abdi ka dia sebenarnya hoyong ngomong sesuatu ka anjeun. Ngomong naon kuring dengarkan. Punten ya sigana urang enggesan we nya. Maksud anjeun Urang enggesan we. Tentang orang teu hoyong pegat jeung maneh. Naon we alasanna maneh bet ujuk-ujuk begatkeun urang teu bisa. Tapi nya Naon? urang geus teu tiasa sareng maneh. Maneh teh kudu sadar diri dong. Maneh teh we nu matre. Geus sabaraha loba duit urang keluar kanggo balanja maneh. Beli tas lah, beli sepatu lah, beli itulah eta lah. Heru, pan ti awal maneh anu ngomong ka urang bahwa maneh bakal ngabelikan urang sagalana, acuk anu mahal, tas anu mahal, sepatu anu mahal. Ayeuna kunaon maneh protes kitu ka urang. Ieu teh urang anu matre atau maneh teu kere. Geus lah, urang pegat teh. Urang teu butuh duit anjeun. Bye. Mesti Soalnya lamun maneh pegat atau antek wae ya. Ya nih tiap deui urang siarkeun deh anu leuwih kaset jeung tajir. Lanjut Kan orang teu nyaho sebabna naon. Kan maneh anu pegatkeun urang wae naon. Sa Abdi rek ngomong. Nah gitu ngomongnya pakai abdi. Sabab hanya spesial. Nya sa anjeun hoyong tak jadi bobohan Abdi. Baru yakin. Yakin lah. Abdi hoyong. Elsa, Abdi izin ke toilet heula nya. Sok. Ayo urusan heula. Elsa, Abdi anyar nyaho dompet Abdi ketinggalan. Kunaon teu ngomong itu tadi atuh. Pan kitu urang teu ka dieu. Punten banget nya. Kanggo ieu heula lah. Abdi oge teu mawa angkos cash. Hatur nuhun ya, Abdi mayar heula. Oh gitu. Naon? Kartu kredit abdi mantep. Halo? Halo. Bade sahanya? Iya Heru. Masa geus poho sih? Oh, maneh. Arek naon yang pengoyah kieu? Iya,
mana ayo jadwal tak bosan nih kuring jalan yuk. Jalan? Jalan ke mana? Ya kemana kek ke mobil boleh barangkali ayah nu mana nyari sesuatu. Hayu atuh. Aya nu arek kuring teangan oge. Oke izin balik sekolah kurang ketemuan langsung we di mallnya. Heeh. Kuring ge geus ngantuk ya. Dah. Ya itu lu bisa nih. Iya, yang sore. Pagi. Udah gak buka ya? Makan aja. Kita bangun. Halo Halo, Ru. Anjeng geus di masa tadi balik naik naon. Oh guys, tadi tumpak ojek online. Syukur deh abdi masih kena di Jakarta ya. Oh tempatnya langsung. Belum siga nama iya masih lami anak abdi tak acan ngerjakan PR deh. Anjir anjing. Pasti engke abdi bakal capek pisan. Anjing bisa bantuin abdi ente. Anjir anjing. Sakali we nya abdi janji abisna ieu acara lama pisan ti tadi can beres-beres. Oh gitu, kita mulai soalnya ada. Nanti orang danyakeun. Nuhun pisan ya sa. Anjir nu terbaik lah pokoknya mah. Heru iya pancena. Oh iya, makasih nya. Kok mana ngerjain PR Anjen? Mana awewe-nya nya? Naon lain. Ah, mana mah cuma awewe Anjen. Sugan hoyong ngerjain PR mana? Lamun mana lain awewe mana? Tapi emang lain. Saha coba tilas kuring nu pernah hoyong ngerjakan PR kuring. Raya sejarah nage. Mana tenan naon? Mana nih ngali soalnya tuh. Kuring curi-curi, masih kena naon. Bener. Mana naha? Mana berjahat ke kuring. Naha. Mana tahu kuring. Mana tenang ulah nya. Jangan terus cerita. Hoyong dia nyobatin bini. Kuring tenang. Anjeunna urus kuring manceta sanes kuring. Tapi pendek kuring aya kene di anjeunna nyopot. Kredit. Mending Anjen papangi Bu Heru antos masuk sekolah. Heeh, sama anu urang mah. Ning anjeunna teu ngorong teh. Kuring bayarkeun kredit kuring. Mana hoyong kuring teu ngomong ka si Heru. Oh, hoyong. Abdi dari sekolah ngomong ke Herunya. Nuhun ya sia. Sa, Nah, mana nu ka dieu? Heru mantep. Mana pokoknya ngomong ka si Heru. tadi Abdi pas ngomong ke Heru. Namun manehna aya urusan heula sakedap. Jadina Abdi kanggo nanyain maneh di dieu. Urang tungguin we di dieu nya. Nani pisan ya. Sa, punten nya urang ngomong kos dieu jika nama
Jalan-jalan teh lah yuk. Ayo deh, capek pisan kuring. Mana teh nyari naon di dieu teh? Ayo lah pokoknya mah. Ya. Oh, bere ka abdi. Iya, eta teh buat maneh balanja. Naon we nu maneh hoyong, make we lah. Iya sih teh. Heeh, serius atuh. Masa kuring ngabohong ka maneh? Oke, sorry, ke ribut deh. Ah, santai we. Eta kartu teh saya limitna. Nuhun pisan ya, Her. Walaupun lobana juga. Nah, sok we lah nu maneh hoyong. Nah, buat awal beli siga maneh mah. Naon we, kuring maneh ka maneh. Hoyong meser hiji hal. Dadak kitu. Tuh, geus warep. Meser barang, Tuh, ngawut pisang. Nah, tuh. udur kene nyeri hatenya. Balik we yuk. Ayo, hoyong diantar. Naik naon? Pan tadi orang tumpak angkot. Pakai supir, antos abdi ngomong ti heula antaran jeung ti heula. Yuk. Isukan rerencangan kuring aya nu ultah. Arek maturan tuh henteu pesta sih. Dahar-dahar hungkul Anjing, di mana? di kafe biasa. Biasa sih. Jam baraha emangna? Terus tema acaranya naon? Pas berang sih. Henteu formal-formal oge teh mana? Oh iya. Maneh geus meuli kadona? Enggeus. Itu yang oversize sih. Tapi geuleuh kalau bisa Halo? Kuring. Geus dihandap yuk. Aya naon? Oh, heeh, geus siap kok, geus siap. Sakedapnya keur dandan saeutik deui. Nih tuh kurus gua tuh. Yuk. Iya. Nuhun ya. Iya. Orang nungguan di Jabihannya ya. Kenapa di luar? Mari kalebet. Elsa, happy birthday-nya. Nuhun pisan ya, makin bakal segala. Gimana ih? Nu lain mana? Tacan sakedap meureun ya. Anjeunna ka dieu sorangan. Henteu, kuring jeung Heru. Heru, anjeunna ka mana wae sareng kita aya kabar. Anjeunna aya hubungan naon sareng kita? Kuring kan sakedar saudaraan ngumpul. Mana saling wow. Anjeun kabawahan urang. Elsa, my honey, happy birthday-nya. Heru,
Mana teh ngapain di dieu? Jelaskan ke abdi ayeuna naha anjeunna dongkap sareng kita. Elsa, mana teh sahana Heru? Anjeunna kabogoh urang. Elsa, mana teh sahana Heru? Anjeunna kabogoh urang. Hah? Oh gitu. Jadi Heru mana magatkeun urang gara-gara teu aya naon gara-gara ieu? Hah? Mana teh kumaha sih? Elsa tempat seperti mana? Oh gitu. Kunaon atuh maneh jadian sama sahabat urang? Maneh teh brengsek. Enggak. Ketek mana bahasa? Maaf. Ini fokus. Oh, tadi teh sampai mana nya? Oh, jadi Heru, maneh teh kudu ngajelaskeun ka urang tiluan. Naha maneh ngelakuin hal ini. Nih, sakedap urang bisa yang ngejelaskan kemarahan anak naon sebenarnya hubungan urang sareng kita. GC, orang butuh kepastian. Nih, urang bisa ngabuktikan ayeuna kalau sebenarnya hubungan urang sareng kita tuh lain urang resep ke kita, tapi Rehan nu sebenarnya minta tolong ke urang kanggo urang ngadeket ke kita. Kunaon manehna minta tolong kitu ka maneh? Tujuanna naon? Gitu kita. Maneh teh tong percaya kitu wae ka manehna ngarang eta mah. Nih, urang bisa ngabuktikan ayeuna oge. Mungkin coba. Yo, masih teu percaya marane? Ya, Maranehna geus ngapain di dieu? Nih, mendingan maneh ayeuna ngajelaskeun naon sabenerna hubungan urang sareng kita. buru jelaskan. Kuring kabehan geus jadi korbanna si Heru. Tah, urang embung jadi korbannya oge. Jadi Heru geus ngejelaskeun lamun sebenarnya hubungan ayeuna sami kita teh eta teu beneran. Enggeus, tapi marahanana masih tetap percaya. Wah, tos rame nya. Urang ketinggalan naon nih? Ngapain maneh ka dieu? Abdi kan kabogo anyarna Elsa. Entar oge maneh diputusin. Sa, kuring urusan ieu bereskeun engke nya. Jadi anu dijelaskeun Heru teh leres. Urang anu minta tolong ka ayeuna sami ngadeketan kita sabab urang restoranan teu wantun ngadeketan kita. Soal wanci eta Heru ngabelanjakan kita. Eta teh kanggo mere informasi ka urang. Nah, geus dengar semua kan marahanana. Han, ayo masih aya nu hoyong maneh omongkeun teu? Semua dah. Rambut gua warna emas tahu. Maneh hoyong teh jadi Embung. Sameme maneh ngelanjutkan omongan maneh. Hampura badak ieu mah. Kuring geus Naon? kuring geus bobogohan jeung Hisyam. Hah? Maksud urang hoyong naroskeun. Maneh hoyong teh jadi pager ayu di acara nikahan raka urang. Oh.